Bini kacang berem. Tah, ieu bin hancik. Sok tebaklah anu apa. Bini naon? Disangkana pasti bini pedas. Padahal ieu bini gandrung. Tah ieu bini jagong. Ieu masih keneh bini kacang berem. Palawija khusus. Oh, gulana. Coba aja. Lama di gulaan banyak mah. Kiraha Tarasi jeung cengek. urang di ka dieu nu ada tahu. Lah ieu belum asin atau belum peda. Terak lewat. Eta nu ngadarurukan tadi mana? Mari jeung diuntungan. Kuape Loh, di kamera. kuat katutung ya hulu peda. Wes, taguladim. Tutung Rep jeung liwat-liwat na oge. Tinggal cucuk ya jeung huluna. Tutung ge aya samana ya tau. Itu ditiraman ku daun tapi angan tutungnya. Ada. Ya tarasi dibeuleum mah. Digoreng jeung cabe. Tarasi digoreng jeung cabe Gusti hiji ngacetot kena urat. Aduh, ini pengen pisan ya. Wah, aya we kanikmatan mah. Oh, Jeung cengek. Tah, tarasi jeung cengek. Kieu di penasmannya. Ah, tingali. oh. Tak ngingki ge. Kuat kaki ya tarasi jeung cengek. Toa ah. Yang lewat. Oh, liwat ngopi nu garing nah hungkul. Ada ah. Kamari mah tadi oke. Tutung. Gak nunggu cengek hiji. Tutung lalu kamari mah tadi oke. Nu garing mah. Oh. Cengeknya Gusti. Soalnya ya mah cabenya cabai rawit nih mah. Cabai rawit. Pada belum yang lewat dah. Ih. Kuat kasih ha tuh. Teu kuateun hiji. Teu kuateun ku cengek hiji euy. Bapak nu sok ngopi buah mah ya. Kurang mah baki tadi. Asin hulu peda. Siider, buah siider kan. Tuh, na telombong. Yun, ngopi dodol hiji. Jangan duit kakak. Aduh, kain nalang. Dahar di saung. Dahar
hari saung. Dahar di saung teu diake jeung liwet jeung beuleum peda Teu diake. jeung hawu jeung goreng tarasi dicengekan. Lawan nanyakeun mah kamari ka urang. Ah, ieu. Ah, Oh, nyaho. Oh, apaan mana teh ka itu. Naik. jeung tarasi jeung cengek hiji ge berdua ngabletrok kana urat. Majeuna di leuweung mah kieu. Ulah kitu. Cicing. Ayam ditongol, Mama. Cengek. Iya, Maman. Maman, iya, Maman. Tuh, mareret sebut Maman. Kira maghrib. Nah, teh jiga asak teh hakeum. Ya, geus bilisir deh orang itu. Gimana? Orang nus soka imah bilisir. Paehan mah. Ah, paehan. Ada obat kana lamun geus coba si bapa, kana dipasihkeun. Nah, teu kana naon ah. Eta mitu na mana teh. Aya losna teh da. Urang teh heuh jebut sare. Kacir eta ngemprong teh saung eta teh katongo da eta mah berat teh. Naik kayaknya katongo. Oh, geus teu kana naon gitu. Ah, aneh, sebulan hari itu teh. Oh, we. Mang ada urang ka kepala ti dieu kana nyawan barekong mah. Kita anu gaduh sarang ku saya lain di untung kolot tadi ada naon cenah dari cenah geus apa cenah itu cek mana teh bareng teh rada dekat teki kayaknya apa ini nah aduh teh mana mah teu bodoh arek dibere rezeki teu mung nolak kitu dagda ari teh nah teu ada dong sok dongengkeun maneh cinta aya kadatangan awewe awewe bajuna seragam cuma bajuna hejo bodoh cenah mana mah kawin adi teh ngingetkeun ana hiji boga pamandikan hiji boga budak boga intu ting tarian sahan teu na meureun ka ika bita pun kitu meureunna jadi pamandikan jadi kawin dinya nyamira atawa Nyamira. bola eta perkara di Karek 3 tahun, Mama. Melu karek dia teh Terus tadi antaran sambung ngaliwat wae. dinya teh Ngaliwat tadi. ada mangada teh kieu cenah kan nu di dieu mah aya keneh ayeuna ge cipanehna teh mata asal dek kawin cenah naon bedakeun di satu na tiluan teh eta teh cenah sang eta ipri nu kitu di dieu teh eta naon eta hampura eta da aya ada mah bener terus terang ari mah hari tage ada tangan deh anak kaetik disebut riwan da urang teh sare teh ngimpi mah kudu sare saeueuh sih udah beun tak madak-madak gemelan Kalau madengekeun dong nih. Masa ai dengan teh dipungkas kumaha teh cenah naon cenah lain milik maneh kitu aya di mah kudu nolak cerita teh ya ingatan teh heuh segala baju hejo mah berarti ipri gitu masalah mah da ipri dinu kieu mah made lamun kitu mah kenyataan mah orang hejo tah berage yang kana mah arek nyeun di dieu teh bae kita sebab paraton eta dihiji-hiji Berarti batu hejo teh aya nya yang di apa di luhurnya. Hah? Batu hejo teh aya berarti nya. ungkep-ungkepan coplok. Oh bener berarti batu hejo aya. Syukur geus aya itu. Iprinya bah batu hejo mah nya. Karek sakali itu teh. anta euti anta kali pamang adat teh Ngerecep teh pakai kanyana kumaha ayeuna ting teh aya keneh Segede. teu na Ieu bola ieu. itu di dieu tah sanan di legok eta
cingna teh aya batu gede jangan ajak adik teh Korea mah di mana kedatangan ke Korea begitu. Masa pun pindah. Apa aya pamatukan, aya pangulina. Oh, Pamatuhan mah tempat eta na. Matuh hidinya gitu. Matuha di mana, Bang? Matuna pan aya di dinya tah batu gede, Bang. Di Batu Gede teh ya. Han teh kadi hayang dietakeun dijauhkeun mangga ting teh ulah dideketkeun bisa datang deui kitu ade mah ari teh. Alhamdulillah teh. Oh, teu kaimpikeun teu datang. Tapi lamun batur mah bah jigana nu datang ka itu teh dicaplok we da beureun hayang beunghar. Oh, nyata anu. Batur mah. Nyata teh pengaruh naon sebutna teh? Disebut pengaruh ngedua. Atau pengaruh naon. Tapi kadang-kadang lamun nu hayang mah sok hese. Nya nu hayang mah asa tapi datangna kan nu ngedul nya nu kitu mah nya bah nu ngalamun we nya datangnya beureun teh. Untungna si abah mah teu ngedul, Kuat. penting mah kuat. Jadi jauh dari hal-hal gaib ya bah. Abah mah Sameme hayang teh atawa alipkeun deui. di tuang, Hmm. ada masuk di bataheula gitu. Nah, pisaeun nepi gorengan gitu. Nah, eta bah. Alhumma asini ya asina. Ubarna. Kayak ilmuna Nah, gitu. karak dia nang dia. Ajo daek mah doa ngeunah gitu. Model teh picilaka. Nya. Yang batal lamun ngeunahna teh alus tuluy. Apa? Tapi model Kamu ku sakedeung. berarti model gitu mah nya bah model anu ngiprim mah nya dibere barang hayang lancar usaha hayang bunga rata. So kayak akibatnya nya bah nu gitu mah. Akibatnya ka keturunan. Keperpanjang teh bisi ayeuna da bakat tingku kabita mah penting mah itu iya ayo diwajiban urang boga budak. Karena teh nyusul mah budak bapak adi teh mun anu kan gitu teh. Jadi kabawakeun kotor kana teh. Tina jimat-jimat dina Tinu kitu mah. kitu tina ipri mah nya. Nya. Sahan teh na jelema teh apa? Eta mah budak ipri mah kan gitu atau budak menang munyu. Kan gitu. Zaman ayeuna mah dilabrak we da bah da. Aya nama Mikirna pribadinya teu mikir ka keturunan. lobana mah kahayang ayeuna mah. Nafsu. Hayang beunghar we nama gitu. Hayang Nya bunga. ieu teh halal harar. Halal haram. Keur ka depan mah panjang urang ge. Heeh. Ya eta di dia mah pikiran keur panjang mah. Teu beda urang lah bulan puasa ayeuna tamat geus anu bodoh mah. Sama dia, sama hiji sawah padahal lain kudu engke nepi ka puasa engke deui. Eta teh lalakonna mah anu ti ditu mah. Baik we, ulah dilakonan ukur sabulanan, kudu satahunan. Dilakonan. Oh, miknya di berita kitu nya aplikasieun nya Bang deui. Ih, untung. Jadi hade goreng teh kudu dicigaweun teh nepi ka puasa engke. Ulah ukur nu meunang puasa ayeuna dah bebari ari sabulan mah sudah.